ceprot salahan. Aplin. Plin. Mana kenal Plin? Keur modal Cito. Aya kabar berita ye anu alus ye Plin. Mana yang nyaut teh Plin? Tanon Cito. Ieu ngaeujeun. Akok. Sia ngahujeun. Tama goreng patut we mah ngahujeun mah. Ngahujeun ti tadi kos nu arek ngajuru wae sia Caplin. Wah, mane arek kawin mah mane urang aya awewe ye geulis ye janda kembar. Keur modal Cito. Keur modal. Aduh. Wah, sia Caplin, mata mah modal bom meureunan, bom nuklir meureunan ta Palestina, Iran jeung Israel meureunan. Bom eta mah modal sia ta Caplin. Gagok Cito ieu keur aduh, keur ngaeujeun. Aduh. Oh, kenapa si Caplin modal apaan teh nya? Modal naon? Apa modal sih jelema aya? Modus eta Kira teh tadi modal teh anggus nya. Oh, teh modal naon? Ulah urang sampeurkeun mah. Gas. Cito. Aduh. Ka urang agawe nya, aduh urang sampeurkeun. Keur ngadahar. Ya, kira-kira ojo bakal bogoh mah kasih Caplin. Engke ku urang ditampukeun cenah video call mana eraeun keur ngahujud. Aduh Cito. Aduh. Aduh. Ya. Kagok. Cito. Aplin. Akan. Aduh. Babe Anda, Cito. Kawan. Kawan Anda. Ima. Oh, sial. Aduh. Ima. Oh, masih. Aku ngaten api ya. Danyakeun heula. 5 anak teh. Anu di Sukabumi 3. Anu hiji jadi supir truk. Anu hiji jadi di luar negeri jadi babu gitu. Baju Iran dan Israel tembak. Anjing. Enak teh badan luar le. Nakul. Aneh anak sih si Caplin apa mana acan naksir ka ieu teh. Atuh. Mana aja ngomong anu mah Caplin apa acan nu naksir. Sweet lah antara duaan. Mun menang, heh. Acan, sekali deh. Wah, berarti 1 lawan 1. Hiji deh. Kan awewe lagi ngan hiji. Sekali deh. Sama deh. Ya, ulah waka pararedenya. Babaturan itu nage ente naksir ka mane. Ya, mane tah tuh. Kaditu tuh. Ari naksir ka mane. Mantap jelema. Ari ngomong cenah. Lu itu engke kedeung urang arek nyamperkeun. Terus ditelepon deui wae. Engke kedeung itu apa jelema teh molornya jiga nama si ya enggeus janjian ngomongna arek nyamperkeun itu arek ngaetakeun campur teh geus sabaraha poe eta jelema Teh. heueuh eta teh Satu banget tinggal. Deh, lu kan ditelepon di janjian urang bulak-balik wae kata-kata kang sampo encan kene wae anu nyabut sugan teh aya geus anu nyabut si Caplin jeung si Acan mah geus bulak-balik wae hayang kudu wae babaturan wae di baturan wae ku si Tangkurak Caplin eta teh
bebangok caplin ngaresekeun ka urang. Alas sampul di belah itu, belah wetan. Eta urang sampai sakarat nelponan we si caplin. Sakarat teh mau dibusana buras. Buras kudu diusian deui tah gara-gara si tangkurak caplin. Tuh sabaraha sampeuna manu arek dicabut, batina mah dijual ge sabaraha. Buras kuota aing gara-gara si caplin tah. Kurang ajar tah, kurang asem si caplin. Kan coba sugan aya di kebon di dieu. Karena enak orang apa keur molor apa aya di kebon tah. Mainna mah pelor. Telepon kan aya di kebon cenah. Henteu entah aya di mana. Jiga jelema tah mah pelor. Begini si caplinnya. Gawe pun ka urang caplin tuh mantah. Mantah ke mainna mah. Kodong putus kira kawin teh si caplin nya kitu si janjina, janji aspal. Jika nama keur nagong meureun jika nama di kebon ku ieu mah ngeunaheun pake tempat nagong contoh. Nah eta mah dasar jelema eueuh gawe eta mah. Abang ngagawekeun batur bisa si caplin. Kurang ajar, kurang asem tah. Teu urang teangan heula yeuh. Si acana mah geus bolak-balik wae. Hujan. Kita hujan lah. Serbat. Mau hasilin tapi ini kena gitu mah. Komodain gue itu mau hasilin pisang. Oh, masin ya, aduh. Kudu cincin si caplin ku olay hidung ya tuman ya. Encan si caplin. Engke alamun amprok jeung si tangkurang caplin anu ngagawekeun nu ngaresehkeun ya tuman ya. Gitu-gitu bageurang si acan. Si caplin soranana kurang aja. Sia,